Alhamdulillah kelompok abdi anu bade ngawawancara jadi ngawagelok pesna ieu bade ngawawancara tentang ngeunaan ieu sanggar. Pangkeun wasta abdi pun dika anu ieu Alpino, Gegen, Dila sareng Krisda bade ngawawancara Oh, serem itu kameramen Fabrik. Maksudnya dia Irha sanggar dia didirikan ieu teh yang langkung pas ngadegna sanggar mah tahun 2011-an awitan ngadegna sanggar awitan ngadegna mu salasna tadi nama bentukna sanes sanggar bentukna teh tadi nama grup kesenian itu lingkung seni tadi nama di tahun 1887 oge atau ngadeg Islami panghegar temu tadi nama nabila sanes panghegar nyaeta naonna teh Seteran Dali kadienakeun gentos nami janten panghegar tahun 2011 meser tanah ieu dimunjul didamelkeun ruangan-ruangan kanggo latihan teras nya dibangun gitu. Alhamdulillah kenging bantuan oge ti pemerintah alhamdulillah 2011 biasa ngadeg sangat tadi nama nu paling ngumpul ya tempat latihan kadienakeun ditambahkan deui karena angka gitu. Saterasna kunaon sanggar ieu dinamian panghegar? Sanggar ieu dinamian panghegar alat-alatan saterasna anu ngadegikeun sanggar ieu teh saterasna sepuh abdi pun diang sareng pun bapak Asikeun Hidayat sareng Ibu yang Asikeun kunaon dipasieun nami panghegar nyaeta saterasna abdi nami hegar mung teu aya pakuat pakaitna sareng nami sanggar ieu kunaon panghegar nami abdi hegar sanes teu aya pakuat pakaitna bahwa ngeunaan nami abdi sareng sanggar gitu sareng nami sanggar sanesna nami panghegar ieu hegar artina kumaha nya upami ku bahasa Indonesia keun mah artina teh nyaeta biasa dihartikeun ceria biasa dihartikeun nya hegar wah hegar kitu nya wah kitu nya pang itu kata yang bersifat paling kalau diartikan ya paling wah bisa paling bagus bisa paling indah gitu kan pang itu paling jadi panghegar gitu Kunaon wae anu bisa diajarkeun di sanggar ieu teh? Ngayogikeun rupi-rupi artikan pembelajaran artikan dialajar nyaeta anu utama nama diajar tari pelipat tari pasana pions tari kumaha carana sanggar ieu bisa ngamekarkeun Majalengka? Sanggar ieu biasa mekar di Majalengka biasa ngamekarkeun eta teh kumaha? Biasa mekar salasna seueur perjuangan oge seueur hambatan nya nu anu karandapan ku sanggar ieu sawiosna sanggar ngutamakeun kanu namina proses latihan nya teras nya salah sawiosna menjaga kesenian dan kebudayaan yang ada di Majalengka oge
ngajaga proses latihan janten diutamakeun latihan sanggar teh nu diutamakeun teh janten antawis main antawis upami bahasa Inggris nama perform atanapi tampil sareng proses teh seueur keneh proses kadang kala kieu proses nama sabulan tampil nama mung 5 menit gitu. Nah itu sareng panggil naon deui pemain anu gaduh pemain ieu sa tadi terus disebatkeun nyata sebuah abdi gitu janten abdi mah teu acan aya wewenang kanggo duka ieu duka bade dikasahakeun disangari ke salajengna gitu pasti jadi turun-temurun anu nyepeng sangar panggilan ieu nyata Bapak Asikin Hidayat ya sepuh abdi terus Ibu Lia Marliani duanana nyaeta penggiat kesenian ya Bapak Asikin Hidayat salah sahiji ketua dewan kesenian dan kebudayaan di Majalengka terus anjeunna oge pelaku seni biasa sababaraha alat anu biasa dipaenkeunana gitu biasa main kacapi biasa main suling biasa kanu sastra oge anjeunna sawios penulis di Majalengka gitu sastra Indonesia sastra Sunda tapi lebih langkung anjoina ka sastra Sunda Ibu Lia Marliani oge sawios penggiat seni gitu keduana guru mung aya keahlian dina bidang seni gitu Ibu Lia mah kanu bidang talik sora Pak, kumaha carana narik jalma-jalma anu bade latihan di dieu? Cara narikna upami ku zaman ayeuna teh mah anu tadi tos diwalen ku abdi nyaeta carana nya alhamdulillah sangat mahedan tos dikenal oge di Majalengka gitu terus salian tos dikenal teh sangat panjang jadi ayeuna cara narikna secara promosi di bidang IT di bidang dunia maya aya YouTube aya Instagram aya Twitter aya WA mah eta mah tentang jadi nah itu panginten sarana teh terus da alhamdulillah untuk kedah promosi ka tiap sakola oge tos aya janten ku cara aya nu latihan hiji oge saat latihan di sangat pangegar moal kali eta oke sok dibawarkeun deui terus seueur deui janten di hiji teh janten 5 janten sabaraha jam seueur alhamdulillah dinten naon wae dibukana sareng tabu sakumaha upami ayeuna mah kan anu seseueurna latihan bidang tari di bidang karawitan bidang teater bidang musik modern mah hampir teu aya peminatna nya aya peminatna jangan seseueurna di bidang tari di tari eta di les privat tari seseueurna sanjieuna jadwal latihan teh dinten Jumaah pada Jumatan tabuh 2 dugi ka tabuh 4 terus dinten Minggu tabuh 8 dugi ka tabuh 12 gitu upami salaresna tiasa we eta mah umum eta mah kanggo umum sareng tiasa we privat mah tiasa dinten naon wae biasa ngahubungi instruktur sanggar pelatih nu aya di sanggar gitu antun janjian teh eta mah kitu prestasi anu pas dicetak ku Sanggar Panhegar teh alhamdulillah dugi kadanget ayeuna Sanggar Panhegar tos upami disebatkeun seueur itu panginten sakieu disimpulin sareng karencengan hatur nuhun kanggo wakosna hapunten pamilihan mun sami-sami kasih jadi
Bye.